Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deh mitra-mitra pemiarto direncangan ku Mangguru. Mangguru bene mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-17. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Kakang memang gagah, cek Nyimas Pandani. Canggeusna ngarawel simbut sarta anu saterus nama dipake nutupan setengah awak Raden Angkara jeung dirina. Nyai oge hebat, asa huy Cilembu amis tur pulen. Nu kumaha huy Cilembu teh Kakang? Cek Nyimas Pandani. Netep ogo kituna teh bari nyoo bulu dadana Raden Angkara. Nu kitu we lah pokona mah. Nya Nyimas, ari hadiah anu ti Raden Anjana kumaha parantos katampi? Acan Kakang, mun geus katarima teh mah kop bae kabeh oge jang Kakang, da pangabutuh kaula mah cikeneh oge geus kacumponan. Raden Angkara surunga sarengeh bari jeung unggut-unggutan. Bari jeung kituna teh ari leungeunna mah gedeng ngusapan buuk jeung tonggong Nyimas Pandani. Mitra-mitra pemiartop dongeng Mangguru, isukna Sadarma Patih genjeleng ku nerekabna beja ngeunaan Prabu Raksapada anu palastra di kamarna. Lain kadua mangkarunyakeun sigana teh kalolobaanna warga mah malah siga anu bungah mangsa ngadenge rajana tilar dunya teh. Teu saeutik anu nepi kamu puas oge siga Kang Diman anu harita keur ngawarangkong di tepas imah anyarna jeung saurang tatanggana. Ari kahayang mah malodar kabeh jeung kulawargana sarta turunanna tah si Raksapada teh. Tatangga Kang Diman anu isuk-isuk keneh ngahaja geus ulin pikeun beja siga anu panuju pisan mangsa Kang Diman mupuas rajana anu tilar dunya teh. Boa aya karajaan sejen anu keheuleun ka Prabu Raksapada nya, ceuk Kang Diman nemerakeun pangrasana. Perkara anu keheuleun ka Prabu Raksapada mah geus lain boa deui, loba. Pan kuring jeung maneh oge ngarasa keheul. Heeh nya euy. Geus neureui naon ari maneh disinarieun rada pinter euy. Nyao tuh. Aya naon euy Kang Damiri? Maneh siga anu rurusuhan kitu nya. Tatangga Kang Diman nunjuk ka saurang lalaki anu ngurunyung ngadeuketan ka tempat ngalobrolna. Kang Diman mah ngan saukur ngangkatkeun tak-takna, da memang teu nyaho. Jang Asep, Jang Diman, geus ngadenge beja perkara maotna Prabu Raksapada. Tanya anu anyar datang, kituna teh bari semu hahehoh keneh. Parantos Mang, ceuk Kang Diman anu nemalan. Tah, tumali jeung eta perkara, mamang jeung anu sejenna teh dititah ku pupuh lembur pikeun ngabejaan kabeh warga nya pang-pangna mah lalaki wungkul sangkaan sagancangna karumpul di alun-alun karaton. Lah rek nahaon Mang, mending oge ka kebon atawa cicing di imah. Mang, antep we lah masing rek modar jeung kulawargana oge. Lain kitu Jang Diman, Jang Asep, perkara ieu teh lain parentah langsung ti pupuh lembur, tapi parentah ti pihak karaton. Lamun loba anu teu daratang geus pasti anu diadatna mah pupuh urang tah kitu pan karunya atuh euy.
sakedapan mah Kang Diman jeung Kang Asep ngan saukur silih pelong kituna teh bari unggut-unggutan. Oh nyaheug atuh ari kitu mah Mang, sagancangna kuring jeung si Diman rek alun-alun. Antuk nama Mang Asep ngelehan ditungtungan ku ngararat ka Kang Diman. Kang Diman mah ngan saukur ungguk. Ya syukur ari daraek indit mah, tapi omat sanepina ka alun-alun kabeh anu datang kudu careurik cenah wajib eta teh. Ah baru hayang ceurik Mang, hayang seuri we anu aya kuring mah, temal Kang Asep. Ah maneh masuk loba nemal, pokona mah kitu we nya. Mamang marek ngabejaan heula warga anu sejena. Mang Diman jeung Mang Asep malah suruh ngaserenge sajaloning unggeukna teh siga anu teu kabita ku cenghil jagong anu nyelap dina huntuna Kang Asep. Kebat bae geus kitu mah Mang Damiri ningalkeun imah Kang Diman. Kuring rek salin heula atuh nya, engke disamper ka dieu ceuk Kang Asep kituna teh bari cengkat tina diukna. Kang Diman mah ngan saukur nembalan ku unggeuk. Sanggeus Kang Asep ningalkeun dirina, Kang Diman oge buru-buru ngoloyong ka jero imah ngadon salin calana. Da asalna mah ngan saukur make calana sontog. Bade ka mana Kang? Ceuk pamajikan Kang Diman. Rada kerung mangsa nempo salakina make calana anu paragi indit-inditan teh. Rek alun-alun karaton nih pikeun nembongkeun bela sungkawa ku maotna Kangjeng Raja. Biaya titahan ti pupuh lembur. Oh, kunaon maotna teh cenah Kang? Teuing. Tapi kajian lah masih ngerek maot alatan nyeglom si kisalak oge. Hihi. Ari taeun teh sok kitu si Akang mah. Mangsa pamajikanana nyeleukeuteup teh Kang Diman oge milu suruh ngaserenge. Teu lila antarana Kang Asep geus ngurunyung deui. Canggeus amitan ka pamajikanana mah gura-giru bae Kang Diman nyamperkeun baladna anu ngadagoan di tepas imah sarta anu saterusna mah duanana pating garadig muru ka alun-alun karaton. Lumayan jauh lalampahan anu disorang ku Kang Diman jeung ku Kang Asep teh, tapi ari antukna mah duanana oge teu burung nepi ka tempat anu dijugjugna. Pohara legana alun-alun karaton teh, sisi-sisina dikurilingan ku rajegna tatangkalan. Dina luhur panggung anu persis pisan aya di tengah-tengah pelataran alun-alun, dariuk para pangagung karaton kaasup Kipatih Purwasesa, Raden Anjana, Raden Angkara jeung anu sejena, rahayat jeung ribuan prajurit hempak ngurilingan panggung sarta kabehanana dareku bari careurik nembongkeun kana langsa ku maotna anu jadi raja. Yeuh man, ceuk Kang Asep ngasongkeun bawang beureum ka Kang Diman. Siga anu surti gancang bae bawang beureum ditampanan ku Kang Diman sarta anu saterusna mah duanana pating kojengkang ngahiji jeung pagelek-gelekna jalma anu pating salagruk sarta inghak-inghakan nembongkeun rasa bela sungkawa pikeun rajana anu tilar dunya. Jalma-jalma anu daratang ka alun-alun karaton beuki lila beuki ngorotan. Sanggeus kira-kira eueuh deui anu datang, jung Kipatih Purwasesa cengkat tina tempat diukna kojengkang ngalengkahkeun sukuna. Gagah pisan katempona teh jep ribuan jalma anu keur caririk dak dubadakan simpe mangsa Kipatih rek ngamimitian nyarita. Kaula salaku patih di ieu karajaan nganuhunkeun pisan ka sakabeh rahayat anu geus daratang nggoning nembongkeun rasa bela sungkawa ku ngantunkeunana raja urang sarerea nyatana Kangjeng Prabu Raksapada tina mangsa anjeunna kumawasa di ieu karajaan urang teh jadi pohara majuna sarta jadi kerajaan anu dipikaserap ku karajaan sejen. Kahirupan rakyatna oge gemah ripah loh jinawi, ceuk Kipatih ngamimitian biantara. Hidup Prabu Raksapada, hidup Darmapati, hidup. Mitra-mitra pemirtup dongeng Mangguru, sok sanajan rada pating darelek sabab omongan Kipatih Purwasesa teh patukang tonggong pisan jeung kenyataan. Antuk nama ribuan rahayat oge jadi milu pating gorowok bari ngacungkeun pereupna nurutan para prajurit anu pating jorowok pangheulana. Jeup sararea jarempe deui mangsa Kipatih rek neruskeun deui biantarana.
Patali jeung ngantunkeunana raja urang sadaya. Anu hartina kerajaan Darmapati teh can aya gaganti rajana. Mangka dina kasempatan anu hade ieu kuring salaku patih di ieu kerajaan ayeuna keneh rek ngangkat Raden Anjana minangka hiji-hijina putra raja anu kagungan hak kanggo neraskeun kakawasan anu janten ramana. Hidup Raden Anjana, hidup Darmapati, hidup. Kitu cenah kaayaan di eta alun-alun jadi pohara ramena kurebuan rakyat Darmapati anu pating jorawok pating keleuweuh sok sanajan ari kalolobaanna mah bibir jeung basa awakna teh patukang tonggong pisan jeung kaayaan hatena. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru di poe ka poe perkara maotna Prabu Raksapada jeung perkara diangkatna Raden Anjana jadi gaganti raja beuki narekab sarta sumebar nepi ka cuklakna kasiklukna kaasup ka kerajaan Trisula Emas. Abong jauh tina kasopanan teu ngabejaan acan ka kerajaan urang mah, ceuk Prabu Ungkara nembongkeun ka keheulna mangsa keur ngariung di rohangan utama karaton jeung abdi-abdi dalemna. Sanes kerajaan urang wungkul ari kitu teh mah anu teu diwartosan teh Kangjeng Prabu. Dalah kerajaan-kerajaan anu sanesna oge sami bae teu diwartosan ari sanes ka kerajaan Batu Nunggal mah. Da memang kerajaan anu pangraketna eta mah. Kituna teh siga anu tambah teu teuing ari pihak Batu Nunggal mah mengukur ngintun saurang abdi dalem minangka wawakil kanggo ngahadiranana. Ceuk Kipatih nepikeun beja anu katampa ku dirina. Bener-bener teboga tata krama pisan. Ngan jadi timbul kacuriga ripikeun ka ulama bahwa jelema deukeut kene anu mateni Prabu Raksapadana teh. Komo deui nepi ka teu ngabejaan secara resmi ka unggal kerajaan mah siga anu sieun katohyan, siga anu sieun ditalungtik. Biasa janten Kangjeng Prabu bahwa pihak kulawargana kene anu mateni nama. Ceuk salah saurang abdi dalam milu nyarita. Nya eta pisan maksud kaula teh. Tapi kajeun ketang ari perkara eta mah. Ngan anu jelas mah kaula jadi loba kasieun sanggeusna si Anjana jadi raja mah. Dageus ka irong bakal leuwih goreng batan bapana. Parantos jelas pisan perkawis eta mah Kangjeng Prabu. Sigana bakal langkung sawenang-wenang dina kapangmingpinanna oge ari si Anjana mah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru jempe pikeun sakedapan mah carereangan saukur ngabaretem taya anu nyuara Prabu Ungkara hulang-hulang nembongkeun ka melang kana pikahareupeun kerajaan jeung nasib rahayatna anu geus bisa kataksir ti anggalna bakal kabagean pangaruh goreng balukar tina diangkatna Raden Anjana jadi raja di Darmapati. Dina kahayan kitu ujug-ujug ngurunyung saurang prajurit anu ngadeheus ka anu jadi rajana. Aya naon? Tanya Prabu Ungkara sanggeusna eta prajurit rangkuh mere panghormat di hareupeun dirina. Ampun Kangjeng Prabu, di luar aya saurang nonoman anu palai tepang sareng salira. Kalayan pohara rangkuhna eta prajurit nepikeun laporan. Sahanya? Ceuk Prabu Ungkara ti kerung-kerung nutup ka eta prajurit. Duh ka Kangjeng Prabu, acan ditaros nami nama nanging saurna anjeunna teh dipiwarang ku salira kanggo damel di taman karaton. Nya, langsung bawa we ka taman tukang. Ceuk Prabu Ungkara siga anu karek ingat. Dawuh timalan Kangjeng Prabu. Geus kitu mah gura-giru bae eta prajurit ninggalkeun Prabu Ungkara jeung anu sejena. Sawios eta murang kalih mah pasarahkeun ka abdi wae Kangjeng Prabu. Ceuk Kipatih
mangsa rajana geus cengkat tina kursi kalungguhanana. Keun bae ku kaula wae Kipati, bari sakalian hayang niiskeun pikir di patamanan kaula teh. Tembal Prabu Ungkara. Teu bisa nyarek Kipati oge ari kahayang rajana samodel kitu mah. Ari Prabu Ungkara sanggeusna amitan ka Kipati jeung ka anu sejenna mah kebat bae ngalengkahkeun sukuna muru ka patamanan. Sanepina ka taman anu pernahna aya di tukangeun karaton. Kasampak geus aya saurang jajaka anu nunungtun domba. Anu tetela geuning eta jajaka teh tajalian ti Jang Aji jeung si Kumai anu keur ngawujud dina jirim domba. Geuning hidep kasep, diantar kusaha ka dieu? Tanya Prabu Ungkara sanggeusna aya di hareupeun Jang Aji. Dijajab ku Mamang Kangjeng Prabu, temal Jang Aji kalayan pohara pisan rengkuhna. Oh, ari tahlilan pangarsa Abdul Somad, kumaha geus rengse? Parantos, uni tadi pisan tahlilan anu pamungkas teh Kangjeng Prabu. Oh, geuning hade ieu domba teh. Resep ngadu dombanya. Ceuk Prabu Ungkara mengkolkeun wangkongan. Kituna teh bari ngusapan sirah domba. Tara diadu-adu hawatos Kangjeng Prabu. Alus ari kitu mah. Tah di dieu tempat gawe teh Jang. Sagawe-gawe we nya babaresi atawa lamun bisa mah nata kekembangan sangkan leuwih geunaheun ka tempona. Batur gawe mah aya tuh Jang Ukun. Jang Ukun. Cek Prabu Ungkara. Kituna teh ditungtungan ku nyalukan sarta gugupai ka saurang jajaka anu keur nyapukeun dangdaunan di patamanan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tetalangke gancang bae eta jajaka anu disebut Jang Ukun nyamperkeun ka Prabu Ungkara. Hampir sapantaran pisan jeung Jang Aji ari nilik tina dedegana mah Jang Ukun teh ngan pedah we awakna rada pendek. Bade aya kaperyogian naon Kangjeng Prabu? Tanya Jang Ukun sanggeusna maledogeun heula imut ka Jang Aji. Iya aya pagawe anyar, panganterkeun heula ka tempat reureuhna. Cina nundaan heula babawaanana, sakalian deui anterkeun heula ka kandang domba. Onyok sumangga Kangjeng Prabu, cek Jang Ukun pohara rengkuhna. Jung tuturkeun Jang Ukun, sing betah gawe di dieu nya, cek Prabu Ungkara. Kituna teh bari nepakan tak-tak Jang Aji. Jang Aji ngan saukur ungeuk, anu saterusna mah kebat bae nungtun dombana. Nyusul Jang Ukun anu geus leuwih ti heula ngalengkahkeun sukuna. Aneh. Tetempoan aing wungkul meureun bieu mah garantos Prabu Ungkara dibarengan ku gigisik kana matana mangsa dina panempona sakicepan antara nampa wujud domba anu keur ditungtun ku Jang Aji teh betrobah jadi wujud maung lodaya. Ari Jang Aji jongjon bae nuturkeun Jang Ukun bari rurat-reret nempuan endahna patamanan jeung rupa-rupa wangunan anu hararade. Tah, domba mah tuna di dieu, cuk Jang Ukun mangsa geus nepi ka hareupeun kandang domba anu kosong. Sakedapan mah Jang Aji ngan saukur molohok mangsa nempo ratusan domba anu pohara sarasag tur sakitu lalintuhna teh. Kandangna oge pajauh pisan jeung anu biasa aya di pilemburan mah. Ieu mah kandangna oge pohara hadena dijieun tina kai jati sarta dipapaes ku ukiran ngembat siga wangunan kontrakan anu Haji Dahlan. Nya ngaran kuring mah Ukun, ari maneh saha? Cuk Jang Ukun ngasongkeun dampaleungeun. Kuring mah Aji, tembal Jang Aji, ituna teh dibarengan ku seuri. Oh, dia kuring urang pangasupkeun domba nama. Cuk Jang Ukun, siga anu langsung resepkeun ka Jang Aji teh. Ari Jang Aji mah ngan saukur ungeuk bari ngasongkeun tambang anu nalian beheung dombana. Canggeus domba dikana kandangkeun mah kebat bae Jang Ukun ngantur Jang Aji ka tempat pangreurehanana. Rek sorangan atawa rek duaan jeung kuring? Da loba anu kosong ari rohangan paragi pagawe mah, ceuk Jang Ukun sanapina ka hareupeun wangunan anu ngajajar. Ari cek kuring mah mending keneh duaan, ambe aya batur ngawangkong. Enggod lah ari kitu mah, hayu atuh hayu. Tuh anu itu paragi reureuh kuring mah, ceuk Jang Ukun nunjuk ka hiji wangunan. Geus kitu mah Jang Ukun ngojengkang muru ka wangunan anu jadi tempat pangreurehanana.
Hayu ajakna Jang Ukun mangsa geus mukakeun panto. Jang Aji ngan saukur ungguk geus kitu mah Jang Ukun miheulaan ngalengkahkeun sukuna ka eta wangunan. Genaheun sok sanajan teu pati gede tapi aya kamar jeung rohangan-rohangan anu sejena. Pakakas imah oge estuning lengkap tu rea rupana. Aya lomari, aya hawu, katel, boboko jeung parabot anu sejena. Anu can aya teh kompor gas jeung mesin cuci we meureun da bubuhan can jamana. Tah lomari nu eta kosong bisi rek nunda pakaian mah, ceuk Jang Ukun nunjuk hiji lomari anu dijieun tina kai jati. Hebat tuh melian sorangan barang-barang teh. Lain meuli geus disadiakeun ku pihak karaton. Beas jeung laukna oge sok dikirim. Ari duit gaji mah misah deui kade bedanya. Wah geuning bageurnya. Memang bager asal digawena we jujur. Bisi rek reueuh heula tuh di kamar atuh. Kuring mah rek neruskeun deui gawe. Lah rek langsung milu gawe wae. Moal capeknya? Moal. Nya hayu atuh ari kitu mah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, poe harita datang ka karaton Trisula Emas. Poe harita keneh Jang Aji ngamimitian digawe. Jang Ukun mah siga anu beukir sepeun bae. Sebab tetela Jang Aji mah digawena oge kawilang jujur sarta rapekan. Sok sanajan pagawe anyar, tapi kana barang gawe mah teu kudu ngadagoan heula ditutah-titah. Yah bisi teu boga duit, kuring boga milik. Tadi dibere ku Nyi Putri, ceuk Jang Ukun ngasongkeun duit mangsa keureuh heula bari ngiuhan dina iuh-iuhna tangkal anu aya di patamanan. Nuhun pisan Kun. Alhamdulillah ari duit mah kuring oge boga keneh. Angguran mah kumpulkeun we, ambeh mulang ka imah teh bisa ngabungahkeun kolot. Aya itu oge ari duit keur kolot mah ngaha jadi geureuh Jang. Omongan Jang Ukun kapotong ku aki-aki anu ngaliwat ka palebah dinya. Jang Ukun jeung Jang Aji meh bareng manggut dibarengan ku imut. Tekung si ngomong deui geus kitu mah kebat bae eta aki-aki neruskeun deui lengkahna muru ka wangunan karaton. Dupi Kangjeng Prabu aya kiju, nya eta aki-aki mangsa pasang rok jeung Kipatih di jerohangan karaton. Aya nuju di rohangan pribadina. Aya keperluan naon Ki Ujat? Kieu Ki Paci, aki ceheran teu nyahabat aya lodaya di Kanjang Jomba. Lodaya? Ah manya aya lodaya dina kandang domba Ki Ujat. Mohon Ki Paci, hayu we urang tinggal bilih cepet janjen mah. Sakedapan mah Ki Patih ngan saukur hulang-hulang, tapi antukna mah teu burung nurut kana pangajakna eta aki-aki. Anu tetela ngaranna Ki Ujat. Ki Ujat leumpang rada gagancangan dituturkeun ku Ki Patih. Jang Aji jeung Jang Ukun mah ngan saukur rarengkuh mangsa Ki Ujat jeung Ki Patih ngaliwat deui ka palebah dinya teh. Saha eta aki-aki teh? Tanya Jang Aji mangsa Ki Ujat jeung Ki Patih geus rada anggang di tempat reureuna. Nu itu mah patih karajaan jenenganna Ki Patih Sampala. Lamun anu aki-aki mah juru nujum kerajaan jenenganna teh Ki Ujat. Jang Aji ngan saukur unggut-unggutan bari netep tonggong dua jalema anu beuki ngajauhan. Ari anu keur diomongkeunana mah kebat bae mengkol ka katuhu muru ka kandang domba. Cuh cingal, itu lodaya Ki Patih, ceuk Ki Ujat sanapina ka hareupeun kandang domba anu tetela geuning
kandang anu dipake nuna si Kumbay kujang Aji. Domba adu disebut lodaya, cek Kipati Sampala mah malah nyengsirikeun da ari dina panempo diri nama si Kumbay teh mangrupa jirim domba. Macak oge sing seket maca bacin atuh Kipati, cek Ki Ujat siga anu keheul. Sanggeus kitu mah reup. Buah, Ki Ujat niup panon Kipati. Sanggeus pikeun sawatara kedapan mah meureumkeun heula sapasang panonna. An gebeg. Kipati pohara ngagebegna. Sanggeus panonna ditiup ku Ki Ujat mah sabab tetempoanana dak tubarakan drobah domba anu satadina keur depa dina jero kandang teh ari ayeuna mah katempona jadi jirim lodaya. Pikeun sajongjongan mah Kipati Sampala ngan saukur kurang kerung bari rutret ka Ki Ujat jeung kalodaya anu keur depa dina jero kandang. Cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos dia dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jambit mungkuramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.